mana aya namun sama kieu meureun permasalahanana ari memang ieu teh ngahalangan pamajikan teh nyarek wae urang ibadah teh tapi da urang butuh aya namun teh mah simut kulit teh nya gitu aya namun tah kitu ya teh di satu sisi memang halangan gitu karena taat teh kitu kana ibadah teh tapi di sisi lain da urang teu kuat dia aya namun teh teu ngeukepan boro-boro aya namun teh memang tahun-tahun sabulan 2 bulan seminggu 2 minggu oge nah ieu perlu diperhitungkeun ya tadi ulah joli jebot teuing ya ulah terus abis teuing ieu mah panjikan urang ya terus aya geus teh aing balik ti dieu geus ya maneh mah teu kitu oge henteu agama rapih kitu dina ngahukuman rapih dina ngahukuman kumaha teu aya namun teh kieu yah timbang-timbang engke lamun sakirana urang teu boga pamajikan eta dina giliran si eta ngabutuhkeun kuat mah ai kudu ulin heula mengkol ka sari tempat teh saimbang atuh tah kitu kitu aya nama ya eta makeun we lah itung-itung saur Pak Kiai Simpang teh mah itung-itung ngeukepan setan we kitu setan-setan kayak kekupan jadi engke aya namun teh urang sadar mah kita bakal ya nyegag ya di mana-mana orang dek ibadah teh lagi ijazah akan bae puratan aya nu mali gugu kalau dia mah ngan ke butuh deui kekepan deui aya soal pakai iman hitung-hitung kekepan setan hitung-hitung kekepan setan ada setan anu itu ngahalang-halang kana ibadah mah teu jelas aya teh udah butuh aku hitung-hitung kekepan setan numpakan itu numpakan setan gitu gitu itu nata jadi teh jol jebrod gitu untuk kadek kudu diperhitungkeun aya namun aturan teh kumaha teh aya namun teh mah engke dikhawatirkeun engke aya namun teh eta pamajikan anu ngahalang-halang kana ibadah teh dilepaskeun ari ieu kan urang normal engke giliran butuh dek ka mana kemana lupa gitu kukut kan wae aya namun telah ngahalang-halang oge jadi kita aya namun tema unggal balik di masjid unggal balik aya namun tema di pengajian tulakan imah iya di dia ge aya bisa sare mah sare we di dinya teu kudu aya namun teu kurang roda da teh aya namun teh pamajikan di kitu-kitu ningali jadi salaki tuluy aya namun teh sare di teras da manehna moal daek sare da teu tega sok aya na kalaku mah ge tungtungna teh aya nangan sakali-kalina da urang ya anger geuning teu bisa sare ningali salaki sok tanyakeun gerasan anu pernah gitu si pamajikan gitu tuluy ayeuna datang salaki caritana amek gitu tulakan aya pantona jago manehna bisa sare teh jago mah bisa sare nah eta aya kakeuh urang mah sare tibra di teras gitu manehna moal bisa sare tah geus 1-0 tinya oge engke hehe gitu manehna barenget kan can sare peuting teh teh makan kumaha da aya namun teh urang enjoy dicarekan gitu samohon surat mangga maos lah laki aya nomor 20 laki aya namun teh badegong gitu aya namun termaos ngeureuh deui gitu nya jeung setan mah aya namun teh kudu kitu ulah aya namun dibentak teuing aya namun teh tempo urang butuh ka setan gitulah aya namun teh jadi perlu perhitungan anu matang tah rata-rata aya na watruk minal ajwan masadak geus ya talak 3 halang-halang mah aya namun teh ngaji teh kayak teh butuh kumaha nah rumpang rimpung ayeuna neangan diganti hese aya naon teh mah neangan diganti hese otak kukut we aya urang can bisa keneh aya namun teh mah eta mah can bisa keneh nahan kahayang eta nahan syahwat kan urang teh teh maksudna ge nyata supaya jongjon ibadah ka pangeran supaya jongjon taat ka pangeran ari ieu geus diserahkeun teh lain jongjon otak panas ya itu apa tadi teh menyerahkeun itu teh megatkeun itu teh ngarah jongjon ari ieu
kalah leuwih parah penting mending kukuh kena ieu namun teu urang tempo ngaji tempo ibadah tempo nyarekat tempo butuh kekepahan tempo bogo tempakan nu tadi teh ngan tempo ayeuna panyarekna ulah digugu panyarekna kana ayeuna mun teu kana bener tak itu cenah watro mina ajwajiman masa adat fitrahatin waktar ajuban fadilah gitu. Awewe oge sarua we kitu. Salaki ayeuna nu ngahalang-halang ayeuna kana ibadah kana kewajiban sarua we kitu. Punten ya teh kumaha kitu da ayeuna mun teu manaon da daek teu daek ieu teh kewajiban ka Pangeran. Salat kewajiban ayeuna ka Pangeran, salat wajib, ngaji kewajiban ieu teh ayeuna ti Pangeran, dihalang-halang atuh bisi ieu mamanjangkeun ka aweuna, aya tos teh suka mah ka abdi, matak naon ayeuna mun telesotkeun we gitu. Daripada ayeuna ngahalang-halang kana kewajiban ka Pangeran mah. Teu meunang ayeuna mun tah mah ngagugu taat ka hiji makhluk sementara aya ka Pangeran ayeuna dosa maksiat teu meunang aya dosa ka Pangeran teu meunang ayeuna mun teh aya sesuatu makhluk pun anu wajib ditaati ku urang diturut ku urang lamun ka Pangeran ka Rasul matak doraka li salamatid dunya eta tetep pikeun salamatna dunya eta tetep pikeun salamatna dunya khisalun arbaun ari pirang-pirang perkaraan opat gobrun kahiji ngahampura lijah lil qaumi kana kabodohan kaum manuka kaduana nyegah ayeuna mun tama anjeun tajhala kana yen bodoh anjeun antajhala watakunu jeung kudu aya anjeun min saibil unasi tina pamere manusia eta ayisan anu pegat anu putus wali saibi nafsika jeung kana barang bere diri anjeun lil unasi ka manusia eta badilan anu masrahkeun dina waktuna aya bahwa tina efek positif juhud teh nyaeta bakal bisa mutuskeun ngaleungitkeun sifat toma nyaeta ngarep-ngarep mikahayang kana barang-barang nu aya di papada manusia ngarep-ngarep mikahayang kana barang-barang nu aya di batur oge ayeuna mun tama masrahkeun nyaeta ka papada manusia masrahkeun barang nu aya di urang ka papada eta ayeuna mun tama teu hayang teu kabita teu ngarep-ngarep kana barang nu aya di batur jeung barang nu aya di urang oge dipasrahkeun ka papada ka batur eta teh tina sebagian penyebab keselamatan. Jadi lamun hayang selamat kudu kitu. Urang ulah hayang nu aya di batur, nu aya di urang dibikeun ka batur. Urangna teu hayang kanu aya di batur, nu aya di urang dibikeun ka batur. Gerasak jarwa nyaho aya kitu mah barang nu aya dibikeun ka batur urang ayeuna kana barang nu aya di batur teu hayang nya salamat nu aya di batur urang teu hayang nu aya di urang dibikeun ayeuna mun teu ka batur oge ayeuna mun tama di samping kitu di dieu ayeuna dicaritakeun dina bait bahwa penyebab kasalamatan dunya mah deui nyaeta hampuraan kanu bodoh. Hampuraan kanu bodoh. Hiji ayeuna mun tama ieu pola resep kasalamatan di dunia hiji hampuraan karena kebodohan batur kieu atuh hampura karena kebodohan batur teh nya
urang teh satu sama yang lain punya hak. Lalaki boga hak tinu jadi pamajikan. Jadi pamajikan boga kewajiban kanu jadi salaki. Pamajikan boga hak tinu jadi salaki. Salaki wajib nyumponan ngalaksanakeun kewajibanana kanu jadi ayeuna pamajikan. Anak boga hak tinu jadi kolot. Nu jadi kolot boga kewajiban kanu jadi anak. Kolot boga hak tinu jadi anak. Nu jadi anak wajib ngalakonan ngalaksanakeun kewajiban kanu jadi kolot kana hakna. Pamarentah boga kewajiban kanu jadi rakyatna. Nya kitu deui ayeuna mun kanu jadi rakyat ieu nu jadi hak pamarentah boga kewajiban nyata ka pamarentah. Kabeh we kitu. Jadi ngaran-ngaran hirup ayeuna di dinya mah kitu. Dunungan boga kewajiban nyaeta kanu jadi karyawanna. Boga hak tinu jadi dunungan. Nya kitu deui ayeuna karyawan pagawe. Boga kewajiban anu jadi hak ayeuna dununganna. Guru boga kewajiban nyata kanu jadi muridna. Murid boga hak tinu jadi guru. Nya kitu deui murid boga kewajiban anu jadi hak guru na kabeh kitu. Kabeh gitu ngaran-ngaran ayeuna. Nah, lamun hayang salamat ulah sok nuntut hak. Ulah sok nuntut hak. Tapi nyaeta ngalubarkeun ngabebaskeun hak urang. Ngalepaskeun hak urang. Gerasa ayeuna mun tamanya apal ayeuna mun tamah hak urang terjadi pamajikan. Sok akurkeun ayeuna mun apakah kacumponan ayeuna mun teu kewajiban ieu pamajikan bisa nyumponan sapenuhna kanu jadi kewajiban kanu jadi salaki. Mungkin ayeuna mun malah kemungkinan besar can bisa nyumponan kewajiban nu jadi awewe kanu jadi pamajikan. Hek tingali dina babna nya kewajiban awewe. Tapi lain awe wungkul teu bisa ayeuna mun teu nyumponan kana kewajiban kanu jadi salaki da salaki ge sarua gerasap ayeuna tingali kewajibanna. Nah, dina nalika ieu ayeuna hak urang teu dicumponan, ieu mah contoh anu deukeut lah. Contoh anu deukeut ieu. Ketika hak urang teu jumponan ayeuna mun tamakan kudu jadi pamajikan, lamun hayang salamet teh hayang awet teh kitu. Urang sing asa kampuran beres. Mun hayang salamet urang sing asa kampuran. Sok ayeuna mun teu coba teh asa kampuran. Ieu kawas teu nyaho wes ya ayeuna kewajiban awewe kanu jadi salaki teh. Kurang teh dibaca A B C D E F terus dibaca kurang teh. Tah kieu sia maneh mah kitu patut dicarek kudu jadi salaki ayeuna kalah kangahanakeun. Tuluy anu dititah ayeuna kudu jadi salaki barang anu weunang maneh mah ayeuna mun teu tarang ngagugu jeung kitu jeung kieu titah ayeuna mun teu madangdan tarang ngagugu adi dicare karang ayeuna mun tah dan sebagainya awewe teh mah jol narima komo ayeuna ngaran-ngaran awewe akalna ayeuna saeutik di hadapan ayeuna mun teu lalaki. Nah atuh ayeuna mun teu mah aya geus teu suka makang serahkeun abdi teh. Sekak seter pan urang. Da urang ge amak kungkul ayeuna eta pamutuh mah kitu. Kumaha tah? Tapi lamun ayeuna mun teu asa kampurakeun lah nu penting kewajiban urang ka manehanana samaksimal mungkin diusahakeun, disampurnakeun. Nu matak ayeuna mun teu mah lamun pamajikan jeung salaki ulah sok macaan, ulah osok mapayan, ulah sok mikiran karena kewajiban nu jadi pamajikan. Pikiran kewajiban urang awewe urang sok ayeuna mun teu mikiran kewajiban nyaeta nu jadi salaki. Pikiran kewajiban ayeuna awewe. Jadi pikiran teh kieu dina ayeuna muka kitab teh nya, dina muka kitab ukurul jen kitu. Ieu kewajiban abdi kanu jadi salaki cek awewe teh. Eta mutolaah teh eta.
A B rumah saya geuning kanu jadi salaki teh can bisa alus can bisa bener. Salaki ieu kawajiban nu jadi salaki kanu jadi pamajikan hiji rumah saya aing can bisa nyumponan kewajiban anu sabenar-benarna kanu jadi pamajikan teh rumasa itu rumasa ya rumasa jadi da kumaha apa rumasa gitu geus sada meh tapi lamun ayeuna tungtut menuntut moal aya titik temuna moal lamun ayeuna mun teu urang nyaeta selalu tungtut menuntut matak di dieu sing asa hampura. Jadi salah satu ayeuna mun teu salamet teh nyaeta urang asa hampura ka jelema anu urang boga hak ti manehanana nu teu dicumpanan ku manehanana. Nu teu dicumpanan. Ieu ayeuna mun teu guru tuluy ayeuna boga hak ti jadi muridna ieu teh ayeuna cararekeun. Muridna ayeuna baradegong, barangkara. Mun teu hampuran jadi guru kumaha? Geus bubar. Pokona mah ayeuna ulang ngaji di dieu. Maneh mah ayeuna datang panori ayeuna mun teu mah jangan nya kreket ayeuna ya. Apa udut jeung di eueuh beunangan maneh mah penak deui. Geus majalah. Padahal lamun ayeuna murid ditanya, dupi ayeuna mun teh mah akang teu gaduh kewajiban. Dupi akang teu gaduh kewajiban, duh hampura we kalepasan tadi. Sarua eta teh. Anu mana ieu teh ayeuna mun teh nyumponan kewajiban ieu teh berat. Jadi ayeuna lamun urang posisi keur jadi murid, pikiran kewajiban jadi murid gitu. Lamun urang keur jadi guru, pindah kewajiban urang. Ulah ayeuna mun teu mikiran kewajiban itu mah ngaranna teh nyaeta nungtut hak make nyaeta moal aya hate hampuraan ka batur. Sedengkeun ieu keur pisalametkeun teh nyaeta adalah salah satuna naon? Hampuraan, asa hampura. Meureun matak itu kita apa? Mungkin meureun matak itu ge bodoh. Meureun matak itu kita nyaho gitu. Atuh tah lamun aya ayeuna mun teh dicumpanan kawajiban ayeuna mun teh mah hak urang ti manehanana eta teh usaha. Tidak ayeuna mun teh mah diurukan tara ge dari papatahan pamajikan. Aya yang terima beres jauh bager jadi salihah gitu. Ai urangna ayeuna mun teh mah patahan tara ngajak ngaji tara ngamodalan ayeuna tara aya pamajikan urang hoyong janten istri anu salihah. Licik gitu, licik ayeuna mun hayang tadi mah beres sajawa salihah gitu ayeuna istri urang teh gitu urang ngawurukan cara mapatahan cara ditah ngaji ka batur teu ngajak ayeuna mun teu ngaji teu ngamodalan ayeuna mun teu mah teu mojeurna lamun urang ayeuna mun teu mah teu dicumponan ku pamajikan urang teh kitu hampura sing asa hampura babari amak babari pusing babari nyarekan babari ayeuna nyingkah keun gitu hampura we sing logowo begitu pun ayeuna mun tadi masyarakat jeung tatangga jeung tatangga pan ayeuna boga hak urang ayeuna mun teh mah hak urang ti manehanana eukeun bae hampura we sabalikna man uka tajala urang kana hak batur ulah sok bodoh nu tadi teh terus parisan ke orang kewajiban orang sebagai guru kan jadi murid ABCD aing geus bisa aja acan bisa orang ayeuna mun teu boga kewajiban kanu jadi pamajikan ABCD pamajikan ayeuna urang boga kewajiban kanu jadi saraki baca ABCD tak eta omat ulah sok bodoh hartina usahakeun semaksimal mungkin bisa ngalaksanakeun kewajiban eta salamat katilu jalan pisalametkeun teh nyaeta wa takunu min saibil unasi tong sok hayang dibere ku batur tong sok hayang dibere ai dibere mah ngan ulah hayang
Ain bere ada halal ieu aya namun tanda nu apa mere ngan ulah sok hayang sok ngarep-ngarep dibere ai dibere ngan sing ingat sabalikna urang kudu resep kudu hayang mere gitu urang tibatur ulah hayang dibere urang kudu hayang mere terus aman urusan dunia salametna ayeuna di dinya selamat nadinya ingat tegera aya namun tamanya kan iya geus aman enjoy urang bakal aya namun teu masalah jadi aya namun tama dicarioskeun nyaeta aya namun tama saur Hatim aya saur ayeuna Hatim Al-Asam radhiyallahu an nyaeta ka Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an dina waktos nyaeta Imam Ahmad bin Hanbal sasauran tumaros ka Hatim Al-Asam radhiyallahu an naon si Hatim ari jalan disalametkeun di dunia penyebab ayeuna mun tama kaselamatan di dunia naon wae nah walarna teh saur ayeuna Hatim nah la taslam minha hatta yakuna indaka ruhi salir moal salamet ayeuna salira tina ayeuna mun tama bahaya dunya terkecuali aya 4 perkara di salira hiji antaqrolil qaum hiji hampuraan ayeuna kabatur jahlahum kana kebodohan kadua watamna jahlaka urang ayeuna ulah bodoh kabatur anhum tina hak-hakna kaum teu katilu nyaeta watabdula lahum di mana-mana orang boga pasrahkeun saya bakal kana pamere anjeun bikeun nu aya di urang kabatur kaopat watakuna min sabihim maneh nyaeta tina pamere ayeuna batur ayisan putus lepas ulah hayang tah eta disalametkeun di dunya Panas'alullah ayyafrikan nabiha wa bighairiha minal awsafil hamidah. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala maparin ayeuna akhlak ka urang kana akhlak anu terpuji salah satuna nyaeta urang boga sifat hampuraan ka batur oge urang ulah bodoh kana hak-hak batur ti urang katilu urang ulah hayang dibere ku batur kaopat eta urang kudu hayang selalu mere ka batur insyaallah selamat amin ya Allah ya rabbal alamin wa min hajeng eta tetep dina sawarehna wasiat anu salapan kasebiji kaopat jeung eta tetep dina sawarehna wasiat anu salapan ta'allumul ilmi ari ngaji ilmu asyar'i anu bangsa sara wasiat para wali anu salapan teh anu kaopatna nyaeta kade ngaji moal aya wali anu tara ngaji moal baik ayeuna mun tema para wali anu masyhur maupun para wali anu mastur. Jadi kita para wali teh aya para wali tiga ayeuna senengna teh jadi mustami we di juru nyempot gitu. Eta mah wali mastur. Aya wali mastur mah nyata jadi ajenganna jadi nu ngawurukna. Jadi ayeuna mun teh mah ari di zaman kapangkeun mah kan keur pabalata keneh walina. Ieu nu ngawurukna wali, nu diwurukna wali gitu. Ai baheula mah eta katingal ayeuna dina akhlak-akhlakna, ayeuna dina akhlak-akhlakna ayeuna. Boh akhlakna ayeuna guru, sifat-sifat kawalian teh kauningan nemrah. Boh ayeuna mun teh akhlak-akhlakna jadi murid jamaahna katinggal ayeuna akhlak kawalian teh gitu. Jadi salah satu perjalanan para wali teh sifat-sifat para wali teh nyaeta anu talariren ta'allumul ilmi syar'i anu talariren nyaeta ngaos ayeuna ilmu syara. Teu aya ayeuna mun teh para wali begitu atas jantan wali aya namun teh mah eureun ngaos teh aya.
naon ayeuna mun tamah anu disebutkeun nyaeta ilmu syara ilmu anu tilu teh ya teh nyaeta ilmu anu tilu teh nyaeta kahiji ilmu pikeun memener memeres ibadah disebutkeun ilmu fikih. Kadua nyaeta ilmu pikeun memeres akidah disebutkeun ilmu aqaid. Katilu nyaeta ilmu pikeun memeres hate disebut teh ilmu tasawuf. Tak ieu tilu ilmu ieu anu wajib aen ngajina. Oge wajib aen ngamalkeunana. Ilmu fikih, ilmu aqaid jeung ilmu tasawuf. Urang ieu keur ngajina dia. Keur ngaji ilmu tasawuf. Itu wajib ieu teh. Ieu teh aya namun wajib. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa mujakiyal qalbi hadis salah satu fardu ainin ba'rifan wa amal bi'ata sunajatun wa ta'allaman wa ta'allaman jeung kudu ngaji sabenerna anjeun ilman kana ilmu yusahihu anu ngabeberes anu ngabebener eta ilmu taatan kana taat tegasna kana ibadah wa aqidatan jeung kudu ngaji sanyana anjeun kana akidah wa mujakkiyal qalbi jeung kanu ngabersihkeun kana anu ngabersihkeun kana hate uskula kudu ngabersihkeun anjeun uskula kudu ngabersihkeun sanyana anjeun hartina wajib kajalma anu keur nyorang ngeureuh nikreuh kana jalan akhirat pikeun supaya bisa menang bisa nyampe kana karidhoan Allah sinareng Rasulna nyaeta kudu ngaji maneh teh kana ilmu anu pikeun memeres kana kataatan ka Allah jeung kana ibadah ka Allah. Naon ilmu naon eta? Min wudu'in. Aji ilmu wudu nya. Jadi eta aya disebutkeun ilmu-ilmu teh. Jadi dina riungan-riungan disebutkeun ilmu-ilmu teh, ilmu anu fardu ain teh eta tah ilmu wudu. Sok di ibu-ibu ayeuna mun teh maka ditu ka dieu diaji ilmu wudu teh. Udah ya wudu ilmu aya tina mulai cairna tina mulai kaya namun tama syarat-syarat wuduna tina mulai ke padu-padu wuduna jeung praktek-praktekna wa sholatin terus ayeuna cara prak-prakan salat wa saumin cara prak-prakan puasa cara ayeuna ngalaksanakeun ngaluarkeun zakat cara ibadah haji lamun urang ayeuna dek muamalah dek nyewakeun erek dagang erek kontrakeun gitu atawa erek ayeuna mun tama kuli gawe sok ayeuna mun teu ngaji heula ilmu muamalahna ilmu nyaeta anu urung tangan berhubungan jeung papada dek digaweuna erek dagangna erek nyewakeunana erek ngulikeunana itu anu sesuai nyaeta jeung nu cocok jeung ilmu syariat
jeung cocok ayeuna mun teu ilmu syariat karena satu amalan min ghairi ilmin batilun amalan apapun anu tanpa ilmu mangka eta batilun batal hartina batal teh teu sah amal naon bae anu tanpa ilmu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun lakul sakur jalma anu beramal tanpa ilmu mangka sakabeh amalna mardudatun ditolak tegasna la tuqbalu moal ditarima ku sabab kitu nyaeta wajib lamun urang rek ibadah naon wae rek ayeuna wudu rek salat rek puasa seperti ayeuna ngaji heula bab wuduna bab salatna ngaji heula malah ayeuna mun teu ngajina kan teu cukup ayeuna sakali da apalna kitu sakaligus karena apalna teu sakaligus jadi ngajina teh unggal poe jadi ngajina teh terus da meusing terus ngaji oge geuning teu apal-apal teu ngarti komo lamun ayeuna mun teu ngajina kali-kali ngajina teh terus da meusing diaji terus oge geuning teu apal-apal komo lamun ngajina kali-kali terus ayeuna ngajina terus ngajina kadua nyaeta anu wajib ku urang diaji teh nyaeta wajib ngaji ilman yusahihu itiqadaka nyaeta wajib ngaji kana ilmu pikeun memeres memener akidah kayakinan nyaeta akidah anu sah anu diakui teh nyaeta akidah ahli sunnah wal jamaah akidah ahli sunnah wal jamaah aya dina dua jalur kahiji nyaeta asy'ariyah anu nyaeta dipimpin ku Abu Hasan Asy'ari kadua maturidiyah anu dipimpin nyaeta ku Syekh Abdul Mansur Al-Maturidi eta anu dimaksud akidah ahli sunnah wal jamaah keur urang mah babarilah kitab tijan gitu Aqidatul Awam Ummul Barohin Johar Tauhid gitu Maturidiyah ayeuna Asy'ariyah teh tak kitu nya sing ingat bahwa an disebut ilmu aqaid atau ilmu akidah ilmu keyakinan hati ceceklan hati jadi lain ayeuna masalah apal wujud kidam bakona da meusing apal wujud kidam bako jeung saterusna ari teu jadi keyakinan mah teu jadi akidah mah da naon ayeuna mun teu artina jadi najan ayeuna teu apal rincian wujud kidam bakona sakabeh ayeuna mun sifat-sifat anu wajib di Allah Subhanahu wa taala aya dina ati kajian teu apa rincianana jadi akidah sabalikna ayeuna mun teu masanjana norolang wujud kidam bakona teu jadi cecekelan akidah naon artina gitu jadi eta teh ibu-ibu nya lain masalah ayeuna mun teu apalna jadi keyakinanana kamu lah jeung apal mah ayeuna syukur-syukur ngan ayeuna mun teu apal norolang aji ayeuna mun teu jadi akidah teu jadi keyakinan teu keyakinan sing jadi akidah eta teh wujudna kidamna jeung saterusna gitu anu katiluna wajibnya eta ngaji ilmu pikeun memeres ngabersihan ati urang tina akhlak-akhlak anu tercela tina akhlak-akhlak anu goreng tina akhlak-akhlak anu teu terpuji hiji nyaeta ayeuna mun teh dina ati teh sok aya sifat kiber takabur sombong adigung-adiguna ulah ayeuna mun teh diungkapkeun ka batur ulah ujug-ujug ka batur nyebutkeun sombong nyebutkeun takabur pariksa diri da ayeuna mun teh takabur teh ieu teh nyaeta urang ulah takabur lain ka batur ayeuna nyebut takabur lain urang ka batur nyebutkeun sombong pariksa heula sabab engke teh ayeuna mungkin wae atawa teu mustahil urang nyebutkeun sombong-sombongan ka batur urang ayeuna nyebutkeun takabur ternyata eta takabur teh sombong teh aya di urang sorangan gitu
ngan urang teu sadar. Ulah sok gampang ayeuna mun teu nyebut-nyebut ieu pagawean hate ditemakeun ka batur ulah. Pagawean hate mah papariksa urang ai urang teh sombong teu gitu. Ai urang teh ayeuna takabur teu. Ai urang teh ayeuna mun teh mah adigung ayeuna mun teh mah teu gitu. Terus paranti mariksa diri sorangan, lain paranti ngecam, lain paranti monis batur. Kadua ayeuna mun ria, ria umumna sok pake si itu ria. Keheulaan ieu teh ayeuna mun teh mah paranti ngomean diri sorangan. Lain ayeuna paranti ngomean batur, lain paranti nyebut monis ka batur. Pariksa ai urang masih aya keneh ria teu teu. Nya kitu hasud. Gampang ayeuna nyaritakeun ka batur hasud, pariksa heula aya sorangan ayeuna mun tama aya sifat hasud teu. Kadademes jeung sakur-sakur panyakit-panyakit anu berkaitan jeung hate, sakur-sakur kokotor-kokotor ati, sakur sifat-sifat kagorengan hate eta wajib ku urang diaji jeung wajib ku urang diamalkeunana. Aya teh nyaeta dina ilmu tasawuf. Tah ieu nu keur diaji teh eta. Matak ieu nu biasa ayeuna mun teh mangocoblak kitu. Wayahna we da ieu mah lain ilmu ngocoblak. Rarasakeun ku sorangan, lain ilmu ngocoblak. Ieu mah ilmu rasa. Rarasakeun ku urang teu kudu ayeuna mun teu kocoblakan keun lain usum ngocoblak ayeuna. Nya eta usum ngararasakeun gitu. Ayeuna usum ngararasakeun lain usum ngocoblak. Usum ngararasakeun akurkeun jeung ati urang. Engke ayeuna mun tama sifat-sifat anu terpujina, lamun aya sifat-sifat anu terpuji ayeuna di urang, syukuri ku urang ayeuna ka Allah nuhun Gusti. Manawi ayeuna mun tama ieu teh laras kitu nuhun. Abdi ayeuna mun tama tos terhindar tina sifat ria. Abdi tos terhindar tina sifat hasud, abdi tos terhindar tina sifat ayeuna mun takabur jeung sebagainya syukuri. Ai pek teh geuningan ayeuna mun teh kieu keneh masih keneh takabur, masih keneh hasud, masih keneh ria, masih keneh ujung terus ku urang. Dihartikeun, dipapai, diaji terus ayeuna mun teh ku urang belajar. Mengomeh merubah ayeuna mun teh kokotor ati eta. Belajar. Hadis salah satu ari ieu anu tilu. Naon tilu teh? Hiji ilmu fikih, ilmu syariat, keur beunang ibadah. Dua ilmu akidah, ilmu aqaid, permemener nyaeta kayakinan patekadan. Katilu ilmu tasawuf keur ngabersihan kokotor ati teh. Eta teh fardu ainin, hukumna teh fardu ain. Pariban mangka kudunya anjeun wa'mal jeung lainnya hawungkul jeung kudu ngamalkeun anjeun bihak kanu tilu eta tahsul mangka pasti bakal hasil naon najatun hiji bakal hasil kasalamatan wa'tila kadua bakal luhur darajat. Nu laluhur darajat nu salalamet teh nyaeta hiji anu ayeuna mun tama beres akidahna, bener akidahna ka pangeranna, ka rasulna kitu, ka para rasulna, ka para malaikatna jeung saterusna. Kadua anu beres dina ibadah dohirna, dina salatna, dina wuduna, dina puasana, dina bunga hajina, dina zakatna jeung saterusna. Katilu anu baresih manahna, anu baresih tina kokotor manah, tina kokotor manah. Andai kata urang teu bisa ngamalkeun kana seluruh keilmuan ieu, andai kata ayeuna mun teu bisa seluruhna urang ngamalkeun kana keilmuan ieu, maka walaupun sekelumit urang
ayeuna modal ayeuna mun teu makieu ngaji itu ngaji ieu dengan ukur sakecelak daripada henteu sama sekali. Urang teh juhud anu sempurna hese tadi geus lumayan aya nyantol ayeuna dina hati. Urang ayeuna qanaat anu sabenerna hese keun ayeuna walaupun sakecelak. Urang ayeuna mun anu tadi dina kajian ilmu ayeuna tasawuf dacan ayeuna mun bisa kapahami kabeh komo ngamalkeun tapi dah lumayan gitu. Walaupun hanya 10 di dieu mah fa'mal walau bil usri kal zakat takhruj binuril ilmi minad dulumat. Walaupun saketak oge. Walaupun hanya nyai-nyayan gitu tah. Lamun urang ayeuna mun tatara ngaji pisan poek melempem pisan. Tapi lamun urang ayeuna mun teu maosok ngaji mah walaupun teu hurung ngempur tapi ukur nyai-nyayan. Lumayan. Fa'alimun bi ilmihi lan ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wa abidil wasan. Sabab jelema anu boga ilmu teu diamalkeun maka ayeuna mun tama eta bakal disiksa meh anu nyembah kana hapekong. Jadi walaupun saeutik ulah teu diamalkeun. Ya urang ayeuna mun tama shalawat nya tadi walaupun ayeuna naon hanya ayeuna mun tama sasiki dua siki sajalan dua jalan marhaba gitu. Teu ayeuna mun tama ya ayeuna mun ulah tidak amal sama sekali ya. Tuluy ayeuna mun tadina urang ayeuna mun tama sedekah ulah nyaeta ketinggalan sama sekali. Walaupun ayeuna mun tama sasen walaupun sapeser. Urang ayeuna padikiran walaupun henteu ayeuna ka istighol henteu fokus walaupun alhamdulillah itu urang ayeuna dina Quran walaupun ayeuna ya kitu ayeuna mun tama saayat-ayatun gitu walaupun ayeuna sangu sakali henteu disebutkeun tara maca Quran gitulah gitu walaupun nya eta hanya saminggu sakali papangi jeung Quran teh malam Kamis daripada tanya tidak teman lamun ayeuna malam Kamisna teh ngaji mah deui teu saminggu sakali kan kamu tuh ngaladangan eta sabenerna mah kang kabeh kitu kudu kapapai amal teh. Lamun ayeuna mun teh nu tara maca Quran, pek teh ayeuna mun teh teu papanggih jeung samalas Kemis samalam Kemis acan, meureunna ayeuna ira. Ai pek teh di Ramadan di ayeuna naon? Oh, gitu ayeuna mun teh nya kitu teh ade kitu. Ngaladangan eta kabeh supaya kaamalkeun gitu. Walaupun hanya sekian persen Quran, walaupun hanya seminggu sekali. Salawat walaupun ya ayeuna mun tama ala kadarna. Sedekah walaupun ya ala kadarna. Walau ayeuna mun tama sasuap-suapkeun gitu kabeh isi amalan isi ayeuna kataatan ka Allah teh walaupun teu bisa sampurna. Moal ayeuna disebutkeun teu amal sama sekali. Gitu. Ya ayeuna mun tamang pirang-pirang dalil nyaeta tentang ayeuna mun tamang keistimewaan nyaeta jalma anu boga ilmu. Sapalina ayeuna mun tamang dalil dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dawa sebagian ayeuna mufassir yakni ke Allah Subhanahu wa taala tuh bakal ngangkat ka jalma-jalma nyaeta anu ariman ti arajin ayeuna mun teu kabeh. Jadi jalma anu iman wungkul. Tapi henteu ayeuna mun teu boga ilmu tanpa ilmu hanya iman wungkul iman saja. Satu derajatna. Nya iman nya berilmu engke nu iman ayeuna jeung berilmu walladzina utul ilma darajatin kasiratan ari jelema anu iman bari boga ilmu mah engke ku Allah diangkat derajatna lain darajatun darajat sakumaha cenah ayeuna perbedaanana satu derajat nyaeta ayeuna mun teu mukmin anu biasa anu tanpa ilmu jeung mukmin tapi berilmu
Dauhan ayeuna Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an yarfa'illahul ulama, Allah bakal ngangkat nyaeta ka para ulama yaumul qiyamah engke di poe kiamat ala sairil mukminin ngunggulan ngaluhuran ka saantero mukmin bisa imiati darajatin nyaeta 700 derajat perbedaanna 700 tahap eta teh 1 derajat kana derajat anu kadua teh nyaeta lalakon 500 tahun 500 kali 700 mun bahasa ayeuna jauh tanah ka langit lamun anu iman wungkul tanpa berilmu jeung ayeuna mun tama jelema anu iman bari make ilmu jauh tanah ka langit perbedaanna selisihna anu mana ayeuna 1 derajat teh eta teh naon 500 tahun jadi 500 cek kali ayeuna 700 sakitu bedana teh bahasa urang jauh tanah ka langit moga-moga ayeuna urang didamel ahli ilmu ku Allah didamel ulama-ulama Allah didamel khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung turunan-turunan urang anak incu urang jeung murid-murid urang jeung jamaah-jamaah urang muslimin muslimat amin ya Allah ya rabbal alamin karana cenah ari ngaji kana ilmu teh matak nepikeun ka surga para malaikat anu aragung anu maruya dempak para malaikat anu mulia dempak pada ngagungkeun kanu neangan ilmu kan ngaraji para malaikat menghormat para malaikat mengagungkeun makanya urang teu ngilu ngagungkeun era ku para malaikat maknya urang teu ngilu ngahormat kanu ngaji izin ku para malaikat sabab para malaikat nyaeta aranjeunana pada hormat pada ngagungkeun talibal ilmi ikraman lain deuk ningali sipulan-sipulana lain deuk ningali si A si B na lain nyaeta deuk ngahargai kana ilmuna lain deuk ngahargai kana jelemana urang teh ayeuna mun teh dihargaan urang teuing ku malaikat teh tak ieu ilmu nu diaji ku urang nu dihargaan ku malaikat mah malaikat teu menghargai ilmu nu diajina jelema mah ayeuna mun teh tinggali eta jadi ku sabab ayeuna mun tama urang na ngaji ilmu nu diagungkeun nu muliakeun para malaikat atuh kagusur urang ge atuh kagusur urang oge dan naon ada orang na ayeuna mun teu ngaji nu diagungkeun ku malaikat teh ilmu diagungkeun ku malaikat teu pati-pati ayeuna malaikat ayeuna ngagungkeun ka seseorang terkecuali ilaman kana adiman fi malakutis samawat terkecuali eta jalma diagung-agung ku urang alam malakut kurang alam malakut wae nyaeta para malaikat nu di luhur mun ceuk urang mah dempak pada serempak menghormati mengagungkan jelema anu neangan ilmu jelema anu ngaji diagungkeunana atuh ayeuna mun sama ku urang ditu atuh ku alam ayeuna mun malaikat langkah ayeuna mun teu lamun urangnya boloona lamun ayeuna mun teu ka para santri ka ahli ilmu ka para ulama urang ayeuna hare-hare ulah kudu ayeuna mun teu urang simpatik mencintai mengagungkan kaarajeunana ku jiwa jeung kuraga urang ku jiwa jeung kuraga urang malah cenah di dieu ayeuna sapalihna masyayikh teh nyaeta ulama-ulama ahli tasawuf anjeunana nyaeta ayeuna mun tama warada alaina rajulun sanadiyyin min ahli kasab aya ayeuna seseorang anu katinggalna seorang ayeuna anu rendahan anu hina ti ahli kasab ari anjeunana nyaeta tara ngadeg dina menyambut seseorang terkecuali di mana-mana nyambut ke ahli ilmu kanu ngaji ditaroskeun
Nah cenah ayeuna mun tama ari kanu sajian mah anjeun teh tara menghormat ku ayeuna pengagungan ngadeg ari ayeuna kanu ngaji ayeuna mun tam dihormat ayeuna mun taku ngadeg inna ma'akum idza ra'aitu al malaikata pangna kuring ngadeg dina nalika nyambut ahli ilmu mah nu ngaji mah karena di mana-mana kuring ningali ka para malaikat takumu para malaikat wae pada ngaradeg menghormati menyambut ma'annahu kana la ya'rifun nas bari ayeuna mun tama eta teh nyaeta ayeuna mun teh eta si rajul teh henteu nyaho henteu apal ayeuna kasar teu apal ka jelema eta ngan ayeuna nu penting katingali rek ngaji aya baheula mah loba nu kieu teh akang ayeuna kaalaman ayeuna mun teh mah rasaan teh dek ngagungkeun teh ngagungkeun urang da urang teh apal teh ya asa ka Bojong di Bojong mah seueur keneh di Mahmud di Bojong seueur keneh anu araneh gitu seueur keneh araneh ya yang begitu ayeuna teh darjo aing da ieu ajengan lain eta karek sadar gitu oh aranjeunna nampi nyaho karena ayeuna mun teh mana ya urang teh ayeuna katingali rek ngaji gitu lain ayeuna mun teh ngahargaan urang ieu jelema rek ngaji teh aceh tapi ayeuna mun teh mah kamu di Cigonewah kapoekan di Cigonewah mogok kendaraan di Cigonewah geus makeuh kajen cek paribasana preman anu sahawa kadua gapok ningali mah ayeuna mun teu kedur ngaji we nang ayeuna baheula mah naon tah ayeuna mun teh nu paguru teh si Jatkul kitu tetep make motor teh kitu teu kaop aya dari tarikan jejes sana ayeuna tiga gas jejes mogok jeung mogok aya paguru na bogana paguru kalian teh paguru na bogana motor eta si Jatkul ayeuna mun teh Magus bae dia Magus Suprata sok bapake teh kitu adu Magus matara tara mogok paguru aya jejes kudu dipancing kudu ieu ayo bae teh jabat teh ayeuna eta rantena teh kaop maju saeutik lesohot kitu teh kaop teh ayeuna mun teh bersih kada kieu ajengan kunaon eta motor iya teh ayeuna kadieu ayeuna kaop kadieu kaop ceuk lain ayeuna bengkel teu ayeuna da omean ieu kudu puguh teh bayaranna saratu bayaran ayeuna abdi kudu bayar ayeuna itu ayeuna mun kieu mah urang teh kana bae meusing sakomo preman aya keneh jiwa ayeuna penghormat gede keneh kitu gede keneh penghormatan teh kakang mah ayeuna tinggal ajengannya ane ka Cigonewah begitu bari ayeuna mun teh naon wa ayeuna mun teh mah hadir dina kamaotan urang eta beunang ayeuna hadir ayeuna kana riungna urang ayeuna mun teh keur mah aya ayeuna mun teh riwayatna pun bapa kapungkur gitu masuk ayeuna mun teh ngaos ayeuna kabuya tah gitu jadi ieu pangna kaula ayeuna mun teh menangtung teh kuring mah teu ningali saha-sahana di mana-mana ningali nu rek ngaji gitu eta teh ahlu kasar karena naon kauninga itu malaikat ngajeng ring menyambut menghormati manya aing era ku malaikat itulahnya orang belajar ayeuna mun teh lain aya sistem A si B lain karena ningali dulur urang lain ningali orang dekat urang sakur-sakur ayeuna mun teh anu rek ngaji hormati ku urang nganu ngajina ayeuna kitu deui nyaeta naon ieu bener-bener ieu teh dek ngaji ilmu Allah anu memang ngadeukeutkeun ka Allah ka Rasul anu jadi urang ayeuna wawuh jeung Allah jeung Rasul anu jadi urang aya jadi sabab taat ka Allah ka Rasul cinta ka Allah ka Rasul kitu ngarah ayeuna mun teh aya auraan aya ngaji ayeuna mun teh guling-guling uur niat-niat anu halus mah dina ati urang ya niatan ngarah aya aura urang teh aura naon ieu teh ngaji ilmu Allah dek ngaji ilmu Rasul lain ngaji ayeuna mun teh sakadar abring-abringan lain ngan sakadar ngaji rek rame-rame tapi rek mengenal Allah mengenal Rasul mengenal ayeuna aturan Allah mengenal aturan Rasul rek ayeuna mun teh ieu ningkatkeun kacintaan urang ka Allah ka Rasul ilmu apapun
wa minha al muhafadzatu ala sunan wallahu a'lam bissawab.